Hari ini mah masakna sayur sop-sopan jeung goreng tempenya guys. Awali dengan ngagoreng tempenya guys. Nih ngagoreng tempe teh abi teh 2 abrusan guys. Iya abrusan anu mimitinya guys. Ulah hilap dibulak-balik meh teu tutungnya guys. Tuh kan teu lila majug asak we guys. Yeuh urang jahit heula. Geus ieu mah lanjut nu abrusan kadua guys. Tempena tuh. Ieu mah minyakna geus panas pisan ya guys. Kuat kabeberes-besannya. Di kompor sabelahna ieu teh nyayur sop guys. Nyayur sop ge bumbuna mah simpel guys. Ukur penyedap jeung ladaku hungkul guys. Tuh tempena teu lila geus asaknya guys. Tos asak mah tos dijahit urang kana piringkeun we nya guys. Tempena tuh jiga kieu nya guys. Tos kitu mah urang lanjut deui we nyayur sopna nya guys. Tuh teu lila mah geus asak geuning tadi teh teu ka video guys keur ngabuskeun kan wadahna mah nya guys. Tos sagala asak mah urang langsung we tuangnya guys. Tuh tadi teh abi nyieun karedok oge nya guys. Yeuh langsung tuang we guys. Aya karedok, aya goreng tempe jeung sayur sop. Tadi teh make asin oge guys. Sakieu oge geus nikmat guys tuang mah nya guys. Barijeng eta teh asinna mah sesa kamari guys. Da poe tadi mah teu ngagoreng asin. Terus ngaredok leunca oge tadi teh aya leunca sesa kamari ngaredok guys. Jadi lebarnya daripada dipiceun enggeus we dijieun karedok deui. Meskipun rencang sanguna sederhana guys, tapi ieu teh dijamin bakal nikmat, bakal nambah nasi terus guys, percaya deh guys.